Kuntilanak gendut nongkrong di gapura. Tapi nah, setan-setan anu aya di Indonesia teh awakna awak-awak jelema reguler. Maksudna? Jelema gendut anjing jadi kunti. Heuh nya benernya. Jelema gendut jadi pocong. So, pan anjing nu gendut paeh teh geus tiba heula anjing. Karunya isi teh. Naon? Ngajolna kumaha? Bom anjing. Euneurna geus teh. Kunti gendut. Cicing lain nu tangkal anjing nu gapura. Da bisa semplak. Tangkal ami mareng rungkad ku ami mah. Abi mah di gapura we. Makanya gapura 17-an mah kokoh. Anjing ya. Teu bisa anjing. Karunya si anjing nu gendut jadi setan mah. Karunya Teu bisa kokolebatan dah. Pergerakan lambat. Moal aya naon itu ngalebat eueuh. Naon itu nu ngageblek banget gitu. Tapi eta syukurna jadi